warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana betupang deui sareng simikuring dina acara Ruang Riung Bahas Politik. Pastapun aya saher Nisa, dinten ieu aya beja anu patalina jeung pamerintahan. Nyaeta ngeunaan Deddy Mulyadi anu nyuhunkeun sangkan para birokrat tiasa damel langkung efektif dina ngalaksanakeun tugas jeung tanggung jawabna. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi nendeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Pangna kitu, persoalan yanu karandapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen mere parentah batan anu nyanyi digawe. Eta hal teh artina dina sistem birokrasi Pemprov Jawa Barat aya kasenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih waweg dina sisi administratif, tapi lemah dina prak-prakan teknis. Gubernur micontoh lemahna tim pangawas jeung palaksana pekerjaan di lapangan. Padahal pihakna sateka pola merenahkeun pagawe Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Begituna pihakna bakal nambahan tenaga anu ngusar kana pangadin teknis secara langsung. Dina amanatna nalika kagiatan halal bihalal di Purban Gedong Sate Kutubangun. Poe Senin tanggal 30 Maret tahun 2026, Gubernur nendeskeun larakna aturan WFH atau Pemprov Jawa Barat mesti paju di tanggal 16 serta kabuktian efektif kurangan konsumsi BBM. Utamana dina